Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yus Hamdan surat ti Muslim Rohingya keur Muslim Bosnia. Rek tepi ka iraha urang jadi kelenci jarah dibuburak lirhama nu ngaranja naha teu meunang beda ageman ngeupel bebeneran jero keyakinan naha bibit puit dipasualkeun da kabeh sarua turunan Adam ngahajak seler di beda-beda pikeun nyimpaikeun mimitran tur talmah lain akuan sorangan sakadar titipan tinu kagungan urang ge boga hak nyicingan nu matak tong balilahan da incah kamana dulur urang taya nu haat ngampihan terus ajekeun tangtung urang tadah tangtangan bari tawakal hayu terus ngalengkah urang teang harapan ku ikhtiar unggul atawa ajur kaya bedana turta keunggulan jolna timantena lain timaranehna poma ulah palilihan jeung asa ditengteuingan pedah kuring teu bisa milu bebela nasarua kuring ge teu alakaya saayeuna tarima doa jeung salam tunggara tinu pada katidersa Muslim Rohingya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.